Heeh. Ganti latihan. Eta musuh newa eta musuh nyebrut. Kumaha Kang? Kap. Doh. Tongkope ieu newa, ieu motongkeun leungeun. Deh. Kap. Tadi dinya Nyeret ka dieu. Eta teh eta sakilat leungeun nyologodor ka tukangeun musuh. ngabedol teh nya. Mawa ka dieu dikieu teh digendong. Ketika eta Cerak. di dinya beunangna mah. Di dinya beunang. Alah aya ku kitu. Ba emut keneh mereka Oh. keur dilatih ku Akang baheula. Geus latihan di tengah nginjem duit. Lain wala. Suka tetenya kuring datang. Oh, udah kalangkang goblok. Da aing kana kalangkangna wau. Wow, beda rupana, beda tir sejen. Eta ilmu musik itu mun asa wawunya jeung musik kudu dipake ku urang. Pan urang mimitina ge. Akang mun Da baheula manehna mah sapaneureun urang datangna oge pan baheula nanyakeun ing keur budak. keur budak harita. Heeh. Tah sileing oge dewek teh bisi ieu bisi. Naon? Bisi diparangkeun ke di pangperangan di tengah pajauh jeung dewek. Ai kitu mah sileing ai geus masagi dewek teh temblang teuing. Teh riwang. Bisi sileing poho deui. Ai kitu. Ai soal ilmu mah kuring mah moal poho, ngan kana hutang sama poho teh. Dari poho. Jadi Poho mah turunan ti Akang. gara sok da aing teh percaya henteu ka sileing teh. Soal usik teh sia malah baca capek unggul. Heeh. Bener can pernah latihan. Oh, bejana we cepot kabejakeun ahli usik da kuring macan mecakan. Can pernah latihan itu. Da ai kuring mah moal waka mundur can kaasaan mah. Tuh, percaya Iya. itu. Oh, hampura we ye. Oh, sok. Pakai ampuran segala. Dari nyan latihan. Tapi sia mah sok nyaan ah. Kade sia. Moal. Sieun benyaan nya. Atuh beakeun tanagakeun engke meureun aing. Heeh. Hah, ya. Loh, goblok sia. Montong ada dewa sih cuy, ada latihan ieu mah. Dari nya atuh. Heeh. Wah. Sok, tuturkeun. Tuturkeun. Wah, iya. Terus Terus seret ku kuring tah. Halus. Woi. halus. Tah. Woi. Tah. Nah, Ah, heuh, bener euy. benar. Bener euy. Air ikatna mah mau. Gitu. Weh. Ah. Potong. Musik, leuh. Leuh, kumaha geus kieu sok? Hayangnya ka dieu bawa leuh. Eta bahayana mah. Tuh, Dah, eta Akang. nanya duhan. Da aing nyeri. Kumaha we sakan resort tuh teh. Alah. Weh. Ah. Musik kumaha kita? Aya eta Akang teh lah. Ya. Nginjem tenaga babaturan. Kumaha mau ditokop ku kuring. Tah. Oh, Tuturkeun tenaga sileing. Cilaka. Heuh, aya nuturkeun tenaga kieu kumaha na geus dihanap? Nama bisa balakaya. Bawa ka dieu. Hese. Tah, dibawa ka dieu teh hese pan. Sok, bawa deui ka dieu walikeun. Tah, ka dieu hese, ka dieu hese. Da cek dewe mending cicing. Ai geus ka ditu teu beunang mah. Nah, si eta kada beda teh. Heuh beusi poho. Nya aya eleh teh miningan kasalahan. Heeh, eta gitu. Deh ngelehan maneh lanceuk aing mah. Biasa lumpas. Wah. Aya kitu satiaki teh nya geleutik. Ayo. Tingali nepi ka wo anjir. Oh, letik-letik. Bulut-bulut deui itu. Buntet-buntet tuh itu mah. Hebatna satiaki teh eta. Eta. Tara Namun musuh berat-berat teuing manehna mah mundur ka tuh. Awas domba. berekong. Oh, tidinya. Sadang. Kan. Duk. Eta. Aduh. Kidang kancana teh Kang. Bejana sireing tarik lumpat. Oh, bejana. Eta ku bejana wae atuh. Pan babarengan teh ungah poe. Eta dina Agustus kira oh.
juara wae itu tadi. Menang wae gini Agustus lari siling. Lari. Di RW genep teu menang wae gini. Ai siling kumaha teh menang lari teh. Dak kuring mah sok motong ai batur mah ka itu muih. Ai ngan itu goblok. Yang musuhna dipilihan nu bare suku gitu. Oh, bareng ge jeung Juragan Bima tuh kana bandera beureum. Naon? Break lupat aing aya nyaho. Nya masih lain. Nyaan teteh ngomong teh sok. Naon hadiahna lamun nepi ka itu? Iket tah. Pikeun. Ah, mung tara disusuh. Ye, ngawirang batu teh sia mah. Maunatna make iket ieu teh deuleu. Kumaha? Jam ieu besok dibere wae. Siap. Sok hitungan kayaknya. Hitungan tapi. Hitungan. Kumaha? Lamun dewek teh hibu 3, siap tuturkeun dewek. Sok. Sok aja. Bejana juara RW teh nya. Anu beureum amat anu beureum ulah mana wae teh. Tuturkeun aing. Kanu bare. Sia mah sok kitu. Aing kadinya sia ka warung. Kade sia ulah ngahianat aing hera. Sing serius. Usang ngitungna. Dek ku siling dek ku dewek di dinya we sok komano. Ya. Sok. Hiji. Wah, geus jengkat. Oke. Geus 2. Geus ngajengkat, Pak. 3. Teu sudi abrig-abrigan teuing. Capek-capek. Numuruhan moal aya bari nanya antep. Terus. Loh. Terus. Naon Kang teh? Lamun deukeut di baledog wae. Ngerakeun sia teh nya. Apa bodoh? Kami da hana capek aing. Oh. Astagfirullahaladzim. Karena yang menjadi tentara teh gitu ya, Pak. Aing nempok getih teh aing mah teluh beraja. Naon itu lu beraja, Kang? Yuri hayang dahar. Ieu mah ti pihakmu geus teu aneh euy. Wah, Kang, da rasikona jadi tentara teh. Mimitina mah nepi ka utah aing basa mimiti Bratayuda. Oh, kitu Akang. Nempok bangke eta getih biji tina urat-urat cing bererekbek. Hei, Akang Ayeuna kira. mah geus teu pati aneh. Geus biasa deui meureun Kang. Muga-muga hei barudak ngora nu bakal datang. Tulang tongong nagara barudak Lain saeutik nu mati teu kurang anu korban. bener. Di medan juang keur araranjeun keur kasejahteraan anjeun ke kahareup. Anak incu. Pek cenah nyayang nilai-nilai juang dina dada teh. Sing nyangkaru. Usian kemerdekaan cing nyang karuk dina kalbu. Bener. Nepi ka kieu ieu. Berjuang teh gitu Kang. Sanajan pihak musuh da puguh oge da jelema sarua atuh geus paeh we euy. Sarua we Kang. Gede. Aya hati Dikubur masal we di dinya lah. Ieu sayu. Lu kopra UNED. Iya. Ya, anu tadi mah kopral Apo mah. Walah. Oh, Ieu mah ti pihak urang yeuy. di pihak urang. Muga-muga pahlawan anjeun disebutna oge. Muga-muga arwahna di tempat kini tempat anu nikmat mungguh Allah. Amin. Anjeun mah aya guna beheung teuing kuring mah paeh teh dina golodog batu. Lupa teh teuing kumaha nya. Dina puak paok atawa kumaha we. Beheung heuh da jelema. Da jalema bener. Anjeun mah geus puguh jadi pahlawan disebutna. Kabera negara bangsa teh eta bener Kang. Alah Haji Mustofa nih. Kopral Apo bro. Ayeuna da aya keneh Haji Mustofa mah nya. Ai dagang lauk. Oh ya mah Haji Mustahil gini. Aya kade Kang bisi aya baturna kopral Ani. Naon atuh bari nage? Jauh keneh. Palingan mung milu da salah ngagusur. Heeh. Duh, Mun urang mah ari maneh atuh nutur-nutur wae rek naon? Da aing teh boga hutang. lain kudu nutur-nutur wae mun urang mah jauhan atuh. Ini hoyong terang hoyong kacatet engke dina waktosna aman ulan. Aya jadi sejarah we Kang da. Cepot aya tugas keur maneh tah teuning. Nah gini aya. Aya jaketan mah lumayan. Aya Kengeng proyek. Aya pagawean da Kang gini. Mudah-mudahan proyek abdi teh ulah yang ngorebut. Ulah ini Seur sini. maok wae maok program anu teh abdi teh. Jadi
nya Keun. engke di mana Dorna turun tina kareta pasti bakal nanyakeun cenah meureunahnya Aswatama paeh Cek. kayak gitu taina teh Bima teh rek maehan Aswatama ngan gajah tama Aswatama tangke bakal ear di belah kidul cenah meureun Aswatama gugur maneh oge kudu milu Milu. nyebut gugur tah lamun Dorna nanyakeun ka maneh cenah meureunah cepot bener maneh nyaho Aswatama gugur tah maneh mah geuning bisa ngaleuwihan ngomong Percaya. tenang aya ngomong masuk dileuwihan Ayo urusan kabohong. lamun ka PHP-an duit dikurangan Ayo urusan kabohong percaya. ayo isu ngabuhung mah siap lah Aduh. nya aya ekol mah da teu aya usumna jengkol aya Benar Kang Bos. percaya ka maneh mah da puguh maneh mah jelema doraka lain Pakai disebutkan teu sama teu Doraka. payus mungu di ratu teu layak aya di raja teu gini ge di pamimpin Daun Kang. Jomoni saya emangnya manehna teh pangeran monis aing jelema hirup di dunya mah can puguh doraka jeung teuna Oh, kabeh oke Kang. Ieu mah jelema Doraka we Kang. biasana nu nuduh kitu teh manehna teh Eta pada sakit nu sok doraka mah bayar. naon pot ante ulah dieu we Ngagereneng we teu teu hatena teh. ngomong jeung hate sanggup bejaan si dawala mangga ulah tebih si dawala teh enak teh palih dicuun kemah Wah, tapi eta mah udah kena beca di bulan aya ieu teh keur perang sak otak teh ka mana wae di nya aya beca aya beca di Cicadas aduh nah tuh kemana wae gerakan. mun urang mah ini teh heug jeung ongkos Kahayang ta ilit kitu nya pantes bari mode juragan Abimanyu baheula gitu bari gitu ngalung kada we bari ngalungkeun duit gitu Kang. heeh naon geuning kebenaran ka dieu naon Sebutkeun jauh teh tadekeun Kang. gajah rek dipaehan Naon maksudna mah? nu di mana teh nu di Sumatera teh di mana amanat ti Gusti Batara Kresna eta gajah teh ayeuna teh ngaluarkeun penyakit flu gajah Badak rek dipaehan. ieu teh naon maksudna kaayaan keur perang kita teh nyambung jeung gajah flu Banyak gaji rek dipaehan, Bang. saur Gusti Batara cenah balad apa lain cenah ieu mah karasa balad tentara pihak ti urang teh ti Pandawa mundur aya teh sakti bedorna teh sakti deuleu Oh, lain beja. rupa-rupa kasaktian dikeluarkeun atuh puguh we da saluhurna ge tak mau dek ngaluhuran sirah Arjuna teh muridna pek pikir ku leuing Pengaluran kesaran. teter jajaten ieu teh alhoda karasa atuh Munur ada munur ya. tah saur Gusti Batara di kidul teh aya gajah belah kidul heeh Laki dua ada gajah. jual gitu la ilaha illallah tong mana karep we teh nyong eta gajah teh saru ngaranna teh jeung anakna Dorna Aicing anak Dorna saha Cik, sa- Banowati Jauh-jauh tuh ke Bandung. ini hayang gebuga aing anak Dorna teh Citra Yuda sararea ge apaleun anak komayana mah Dor ieu Dorceung Aswatama. ngaranna teh si anak Dorna Aswata oh eta na pripoli Aswatama Aswatama. tabula kidul teh aya gajah ngaranna Aswatama dek dipaehan ke juragan Bima tak engke bala tentara nyorowok di bulah kidul Aswatama gugur tah engke lamun Dorna datang ka Silaing amanat ieu mah kumaha cenah Nanyakeun. cepot saur Gusti Batara ieu omat ieu kumaha cenah lamun nanyakeun Dorna ka Silaing cenah meureun dawala ai si cepot di mana ayeuna bejakeun dewek teh keur usaha kitu teh Bejakeun ke Cirebon gitu. nya keur nyebarkeun KB Kabeh. naon KB teh kulawarga berencana ieu teh kumaha mun teu nyambung kitu teh Ya keur perang gitu nyeritakeun kabeh tuh. pokok pokokna mah lamun nanyakeun cenah meureunna nya Aswatama paeh bejakeun heueuh kitu Kira ge sakitu tuh. tak kitu pirage oh siap lah kade euy meh HP we minta digosipkeun Aswatama paeh
Sing Aswata mah gugur, acan. Oke. Gede kami teuing. Kuring mindeng kaki jula. Kagagal. beda hari ke umroh mah. Mun lami tetepan. Sok asa suat-suat. Aya naon? Dah, make gumujeng. Lumayan kumaha. Sugane bisa umroh ngadua kalian. Nya, lamun pinuh museum teh tadi umroh. Museum aing bakal pinuh di aing teh bakal nyiptakeun museum jeung perpustakaan. Wah, beres cita-cita teh, Bu. Bantuan ngalir ka aing. Wah, bantuan pasti, Bu. Bakar ngalir. Dah-dahane. Wah, piduiteun unggul ya, ieu mah. Piduiteun unggul euy. Beres. Paduli teuing ladang nipu ge. Ah, kan bae. Ladang ngahianat oge. Nu penting mah buncir we Nu keluarga. penting mah keur kapentingan aing ge supaya buncir heueuh. Kaparaban anak pemajikan. Urang mah kaji mumpung dina zaman kieu mah heueuh. Mumpung aya kesempatan ge nya. Sabab lamun teu kitu moal bebenangan moal beunghar hirup teh. Moal saksara mah dihina batur. Pokona mah anu penting mah asa ulah tina jalan bener we hirup mah. Dah. Jalan bener mah ada hese mah. Hese Hese rek ayana. batur. Hingga. Ayo kumpul. Ngalah pecah. Jeung saerang. Sendiri. Wirana di sidi. Bentang among sorangan. Wah, terima kasih. Ulah urang mah. Ulah naon? Ulah loba teuing pasea. Ulah. Usaha gedekeun. Hege. Ulah. Walah, eta waos mah. Patekadan anu mulia. Julangan. Ari Naon? Barcelona jeung MU teh iraha ye. Kan tanggal 27. Tanggal 27. Aduh mangkaning aing pemain inti. Aduh. Bisa teu main atuh mah. Aing teh si Messi. Si Ronald Messi teh ieu mah. Aduh, Lur. Wei, aja naon dah. Pokona anu penting urang mah hasil we cokotan pakarang pakakas urut perang heuh. Oh, eta we nu penting. Wah, kada teuing rame wisatawan ke ka museum aing. Oh, beres. Oh. Nu penting mah piduiteun we lah. Piduiteun teh paduli teuing tina jalan salah ge heuh. Ah, kan bayaran keur kieu mah lah. Diracing geus. Patekadan anu mulia. Dan tulus tapi lihat buka podang ulah Wae ka dari ieu. kuat medan kariwa Saya letih temong kuda. Morena. Alah saha anak. Jika lebih panjang. Aduh, meninggalis. Jika letih. Mending cantik. Kakakaskan bahasna. Alah. Rambut tuh kika komplok gitu. Ngeunakeun abdi nona Igun. Beres nona Igun. Tawawas di Madrid. Wawas tapi kagak jeprit gitu. Dek munteun Menten naon. apan aya festival. Oh,
Padalangan. Festival sanes Padalangan domba. Oh. Marukana urang teu boga domba loba mudu. Rek kilo kontes sebenarnya teh. Jai pongan sakedeung. Kilo kontes jeung Kang Oman Batu. Malah kakak paling tangan pabalean pangaruh tanah cantikan pengarang kasayang muda padi dadang berbahagia mual musnah Pati kadan anu mulia tentu Nuhun ayi mugi cing paranjang Yuswa cing balaleunghar. Sabaksulna. Ulah manayagan wae hirup teh. Sabaksulna tuh. tapi nih Aduh, kita wawas dengan jeprit. kuku kuda ulang punten nun Pemilihan kedah kembang kuku kuda Di pelonge batur gigal teh. Hari maneh kunaon rerengkenekan wae bari jeung kayaan jempling. Kawas nu sarap. Nu ngendang nu naon. Bonge beureun. Bajarkeun teh nu ngendang pangna rerengkenekan ge da aing teh lain nu gelo. Kendang genah. Kena aya nu nabeuhan. Kendang aya nu nabeuhan ti tukang. Biraku eklak-eklakan eueuh eta beuhan. Dararasaan mah sepi. Halo, dah. Hujan sote tadi si bolot Si budak kabina-bina teuing sia teh bolot. Sia bolot. budak Ai cenah mah TVRI Jawa Barat. Goblok. nyaritakeun TV atuh. Cenah mah bakal diayakeun festival Padalangan. Sa Jawa Barat gawe bareng nyaeta DRI Pepadi Jawa Barat jeung TPRI Bandung PPRI Jawa Barat. gitu. Isuk Nyaho aing ge his Jawa Barat. lain jawab. Oh Jawa Barat his ulah jorang. Barat lain burut aing mah. Sana nyebut burut goblok. Jawa Barat. Jawa Barat. Lain jawab. Mudah-mudahan bae atuh seniman seniwati Padalangan khususna nu aya di urang teh sing naek harkat darajatna ku ayana gawe bareng TPRI jeung Pepadi oge para dalang sadayana. Sadayana sa Jawa Barat. Nyaho aing oge para dalang. Cing ingat. Tetek dalang-dalang nu ti sa Jawa Barat teh jadi kontingen. Kontingen. Nyaho aing ge kontingen. Nah, maneh mawawakana kondom. Goblok. Dan cerita gitu atuh. Kontingen. Kontingen. Lain kondom. Lain Kontingen. kontingen. Muncul bahasa nama Pak Sunda nama pamilon. Pamilon. Nyaho goblok pamilon. Nah Pak Udin di mana? Direket teuing da moal nyambung atuh. Nyamung aing mah. Jawa jalan mau budak. Mawangi ulungan
kapir ka dieu euy. Nganggap Yo kapir. kapir sia ka aing teh pugu-pugu. Lain nganggap kapir kakak naon kecirina nya. Naon kecirina tuh kayak nganggap kapir. Cara salat saja. Beda. Hah? Beda tuh make kerpus. Nah, ketinggalina kumaha eta tarang teu herang. Eta nyanyi jelema teh fanatik ieu. Oh, apa nanti ke jelema Kang? What ya sap. Wah, anjir. Boro dianggap enteng euy. Berat ya. Disangka euy. Woi, ya tak. Ya. Awas. Woi. Berat lawan teh ya. Woi. Dak ya aduh. Woi. Nah, sekali yuk. Aya nu ngadegungkeun di belah ditu euy. Aya nu Baru kana lain aing we ya. burukan nu ngarampok meureun. Woi, ya kesap. Ya. Nawa ke galeret deui. Jara raya jelema teh. Tong babarendogan ah. Dikirain lain aku. Dikirai. Woi, ya sap ya. Woi. Lamunya ka aing pangnenyokeun sate teh ngadegungkeun aing teh. Keun urang podaran ku aing lah. Beres ah. Baru kana lain aang meureun. Burukan. Woi, ya. Woi, au. Ole. Kakara penting ayeuna ele teh si goblok. Kunaon itu? Kunaon itu? Naon ieu teh? Kunaon sih kan pondok sebelah itu? Dan abdi teh tara eleh gelut. Iya. Kakaraun penting aja nama mah. Tara abdi mah. Ai kitu nah ari ku Habib. Alah, Nari ku tapi belek. di kumaha teh kan? Tahu tadi neme rogok ti corona boy. Hah? Dirogok ti corona. Waduh, tapi kang ngagoloh-gor gitu. Mereka kuliah. Boga gajah itu. Boga hutang. Gajah. Kan boga gajah tadi. Wala karep aja jewirna teh. Malaysia. Mi HP bibir aing. Apa bibir? Mi HP bibir. Wah, nu abdi ge geus kanal teuing. Malaysia ka dieu. Sawios di dieu ya. Aya kasih. Nonyok aing geus. Aya kasieun. Lamun dorna diparengkeun amprok jeung si Cepot. Tonyok ku abdi ulah. Ulah. Sudah kan make congkoh musuh udah. Jelema teh yang ngabinasa we nih nama. Lamun nanyakeun, kade sesing inget. Pasti dina ragot perang kieu dorna pasti bakal mawa bandera bodas. Cing inget maneh, cinyaho maneh kana pelaturan ieu. Perang di mana aya nu mawa bandera bodas eta ulah diganggu. Ulah dibinasa. Ulah ditandasa. Ade. Padahal nya hayang menang bala tentara teh bawa bandera bodas. Geus deukeut rak-rakeun gejos ka musuh. Ada lain deui licik eta mah. Licik teh teu licik mau meunang zaman kiwari mah. Kumaha we carana? Da si eta mah yang kitu wae. Aya pelaturan naon ge Kang. Gitu gelan. Pot di mana nanyakeun cenah mun nahanya aswata bapae. Tumuhun abdi geus diwartosan ku Gusti Batara. Ih mun ngomong atuh sia. Ngeus kitu atuh. Nah, meuni. Wah panjang catur meureun. Naon sana?
naon itu hari akang naon aduh dewasa baru dibawa mama kena wae baledogan aing nya teuing pas wae sih eta mah baledogan mah terus sina nah tah teu beunang euy aduh oh sina ngagejeli ka handap naon aduh bieu kade kang nanaonan teh aing mah nawi teh sanes dukun kita kabatur teh si eta mah adei naon akang make gagaro segala hebatna Gusti Batara Kresna luar biasa wah jenius akang teh mah tuh jenius mah ge Abong disebut Batara hartina Batara teh nya eta pinter pinter mah ge gelar Batara pinter dina sagala rupana ngatur siasat teh ngatur sagala rupa pasoalan teu aya anu rengse beres ku anjeunna mah lamun otak dewek cara Gusti Batara Kresna wah geus boga akang bajai bagja Geus bukan akang otak heunya tak kitu akibat naon cing naon akang teh teh akibat kudu jadi inung bapa dewek teh lain inung bapa nu salah akang dewekna we meureun nu bedegong teu sumanget bedegong dina Wangkala. mangsa baheula ngulik pangarti neangan pangabisa nyusun ilmu dalam akang pinter mah kan teh mau jadi pangaripu da loba pisan geuning anak bapa teh putra-putra bapak mah seueur Oh. urukan komo lamun ninggal kaayaan Kurawa sumohon eta ngajararagona wah palolontongna akang hartina eta teh teu kadidik rohanina teu kadidik jasmanina oh kan ngan ukur di pepene ku haliah dunya wungkul sumohon eta abok eta we naon kang sakalian titah salat naon kang kalah main keleci we der parasea bener komo aduh cerita ampun Gusti nu Maha Agung komo cerita Yuda dititahku salat teh pan ari Pandawa mah kulantaran meureun putrana Gusti Panu Suwargi kulantaran sakedik kaurus kadidik rohanina kadidik jasmanina kageroh akang keur majalmi ai Kurawa wah Prabu Dastarata cacak eta teh teu nempo panonna teh teu ningali nepi ka riab anakna teh 100 komo cacak teu nempo teh teu ningali komo lamun neuleuh meureun teh 1000 mah tah di dieu pentingna euy kulawarga berencana nya kantorna eta pentingna nu mata kerahkeun ku sararea urang pigawe sungguh pancen rahayat dina program KB teh heuh oh kantorna akang teh teh kudu sabenerna mah ararasup KB teh ih supaya sabab sejak tingali we ku lobana teh jelema teh itu euy lapangan kerja nya heureut akang heureut heureut jelema beuki loba akhirna kaituna tensi kriminalitas oge ngaronjat ngaronya eta pengangguran loba burukan teh kumaha carana pikeun ngawujudkeun keluarga kecil bahagia sejahtera kumaha teh kang cerdas mampu beres nyieun tindakan anu tepat efektif tur efisien efisien dewek bisa nya euy percaya kakang mah efisien jeung ulet ulat bener bener akang apan meureunan urang teh sagancangna pisan kudu bisa ngungkulan kaayaan anu walurat walurat bener tadi dia pentingna euy buku hari akang cukup anak teh 2 palingnya 2 we sedang ulah cara Pak Asep Sunanar anakna Riab ulah akang aduh ampun ngaripuhkeun teh euy eta kan indung bapa kabunyang ganying akhirna teh pan indung bapa teh teu sararehat ka ituna secara teh rehat teu saimbang jeung usaha makomo kang teu saimbang jeung usahana balalang krut teh ieu meureun baka rupa-rupa kejadian meureun nantina loba teuing anak teh heuh nu kaalaman mata kedah di KB teh kitu murukan teh direncanakeun ya bulan unga poe eta dewek ngagotongan mayit walah kitu akang
eueuh deui batur dewek yang Pak Haji Sidik we ku dewek dibawa Ya Pak Haji Sidik we teh mau urukan teh mang di kuat. Jati Jono cing teh Pak Haji Sidik bantuan ngagotong mayit Ya untung pang perangan untung kada kerasa. gotong nu tararatu nu semplak tak-takna Nu maot mah puguh deui. Eta nu simpati. aya nu pae mah geus teu kaitung deui ieu mah ieu anu can maot nu sakarat Nya nu sakarat. Heuh. Hi. rupa-rupa eta pelebah sakarat Hei, kumaha Kang? kumaha gumantung beureun karesepna keur cager Oh, katenan. Kumaha dina amal-amalan bener eta teh. keur sakarat leungeun teh kitu we kanya Kumaha teh teh Kang? Naon? Beureun Naon? teh keur cager teh resep gapleh Bener. aduh ampun Mantap turunan Rupa-rupa nu sakarat teh nya Kang nya. Lu rupa-rupa eta nu sakarat kumaha Aya aya nu pagawean we. pikituan we kanya Naon teh tadi Ini goreng berenang keur hirupna teh resep nyaron. patak teh sudi jadi tukang saron teh kitu dah. Heeh. Ada Rupa-rupa. aya nu keur sakarat Allahu Akbar. Saha tadi kana. Resep salat teh. Oh, Digana. Oh, leuh kita maka Alah jalmi soleh urang resep salat. nu batak beuki dieu beuki sadar urang teh sararea teh calon neraka jeung calon surga. Tenang, Akang. Kabeh oge can jararadi. Sanjara Boh ka radi. neraka, boh ka sawarga. Nya Gumantung urangna bener. gumantung ka urangna Bener. model kamari nyalonkeun urang legislatif Legislatifnya kumaha Kang? eta karunya kanu teu jararadi. Jadi Kang Aya sawareh anu garelo aya salah stres Kang. aya nu ngagantung maneh stres beureun euy Stres teh. aya nu geus barang beres sejadah ka masjid iPad teh eleh dicokotan deui teh mah aduh ampun Lain kabina-bina Kangnya meureun. asa ku kabina-bina teuing ta eta meureun ubudunya teh Modalna menangi jelema. artina ubudunya teh nyata ngan dunya we wungkul di pikiran teh Oh eta meureun. Hah? Oh bener Kang. padahal lamun ditinggal kana sawatawis kaayaan urang salaku manusia Syukur. yen hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaranneunana Sumuhun eta teh emut Nya. emut kadinya teh. da moal langgeng Saliwat Akang. ayeuna nu diudag-udag ka pangkatan kadudukan bari jeung hirupna teu iman Iman. cenah geuningan sekolot teh mah pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah ka pangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas paedahna hirup tanpa dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa Sumuhun. Palingan loba jadi beurit. Watir Kang. doana we teu sararea Amin da ieu perang teh waktu balitungan lamun teu kieu meureun moal aya panustrunganana Moal. getrengna Pandawa jeung Kurawa teh Sumuhun. dan tetep meureun kudu aya balitungan Balitungan. tah di dieu meureun bedana manusia jeung sato teh Oh kitu Akang. Ari sato. seperti anjing buduk di jarian paehna teh nganukur samet bilatungan Syukur. tapi jelema mah sajabati bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang Sumuhun. heeh Benten teh eta Kang. ya Kang. komplit geuning ieu teh Bapak Gubernur aya Sadayana Kang ngariung. alhamdulillah Gusti Nu Maha Agung ditepangkeun sareng Bapak urang Bapak Jawa Barat Bapak Jawa Barat, Pak Gubernur, nya salaku ais pangampih Jawa Barat Bapak Ahmad Heriawan teh leres. dina zaman modern kiwari dewek boga ais pangampih Doh, anu merhatikeun kana sataun ge acan Ate acan. dina ngabdikeun diri ka negeri sabaraga ka negara doana we sajabada ti doa teh pangrojong ti urang sararea Sumuhun, da urang heuh da eta mah geus dijadikeun ku pangeran mana gejo oge Sumuhun, da urang wargana, Heeh. da tugas urang mah kapan kitu sadayana we puji kagungan Allah Sumuhun eta Kang daya deui. abeh kaurus ieu alam aya ku saling puji mah heuh Ame kagero halinana. Hah? Ame kagero. ngadoa lain ka Bapak Gubernur wungku ka sararea oge da dewek oge meureun pamimpin aya di imah mah Sumuhun, pamimpin rumah tangga di imah. jadi kasya kabeh pamimpin gitu da kabeh kadunya ku pangeran teh aya ngaran-ngaran manusia mah jadi khalifah Khalifah, tenan. Ai sanajan keur sorangan urang teh pan mimpin diri meureun mimpin panon ceuk kolot teh mah ulah sadeuleu-deuleuna lamun lain deuleueunana eta ngandung harti meureun urang oge pamimpin. aya Pamimpin. ngaran-ngaran pamimpin teh meureun nanya kudu jadi desainer
laras desainer jadi ahli tenang ngarang-ngarang ngabangun kehidupan masyarakat bangsa tur negara laras anu didasarkan ku agama jeung budaya eta utamina budaya Pancasila we lumatak urang di mana ta demokrasi teh di dieu kumaha urang salaku rakyat bisa vokal pek nyarita marek nepi ka bawah mana oge sing nepi ka beura ge pek wae nepi ka peuyeut oge teu naon nyalurkeun aspirasi mah hak eta mah laras hak ngan anu penting urang teh meureunan anu demokratis Pancasilais eta demokratis naon sababna abeh dilindungi ku undang-undang bener heeh tak kitu euy ai cicing dina real teh kitu balik deui kana jalan carita kumaha mangga Kang ayeuna anu jadi senopati ti pihak Kurawa teh nu dipercaya nyata Dorna wah sesepuh eta mah wah dipika segan kahayang dewek teh ti pihak Amarta anu ngajadikeun senopati teh dewek da Dorna mah ti bubudak kasieuna teh ku dewek sieun dijual senalna meureun teh mah ku akang sieun teh kasieuna teh ku dewek naon cing kasieuna nah kunaon sieun di chat tapi beneran aya guru na juragan pangaulaan teh wah guru sararea guru Pandawa guru Kurawa guru sararea aya mah bener saktina mah luar biasa Dorna teh wah mentangkeun panah teh tong borok dikeceng teu dikeceng oge pirakukeuna bakat jago-jagoana bener nya nah eta Dorna eta cenah ajeuna teh Sirweda dan Nurweda Sri Nurweda oh eta tepat kana sasaran lamun tumuk tembak teh oh percaya kasohor itu makna mah kaceluk ka kandang ewu kalau ka kajana pria kajamparing angin-angin ka koncara mancanagara Dorna teh sakti dina mentangkeun panah pada apalun ka dinya mah bulan tara misleuk eta we bareto kumaha Kang bal dina jero sumur nya kumaha henteu ku panah nyabutan dom-doman cep disambung-sambungkeun nya hiji dom-doman teh ka sumur teh plak dialungkeun ti luhur pas eta anu aneh namakeun ku nu kahiji eta nu kadua kumaha nu kadua Kang nu kadua celep keuna kana buntut dom-doman deui wallah jadi napal cep 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 cokot teh ka luhur surak atuh tidinya mimitina jadi guru sararea teh mimiti sohor teh tidinya padahal lamun diukur kana kitu Dorna oge ti dewek teh eta teh menang ilmu kitu teh ngan dewek mah teu dibeja-beja mung sohor mung loba duit mung aing mah mung loba mung boga murid mung teu ngamuridkeun loba duit mung loba duit jeung ulah leheung lamun ka aing murid teh marulang barang tarima kirim marulang tarima nya Kang marurang tarima ieu mah lain kalah ngaringkid teh aing teh sakalian ngirim belut oke tidinya akan cacaduan ngamuridkeun teh mah di dieu muridnya naon Kang urang mah urang jadi sahabat we jadi sahabat we urang saling bejaan cirina manusia teh di dinya ai cirina manusia teh nyaeta anu kersa dipapatahan jeung kersa mapatahan mun teu kitu rametuk bener eta cirina manusia teh eta Kang watak urang saling bejaan sanajan urang geus kolot kieu dibejaan ku sahanapeun ai sahanapeun umurna sahanapeun ai luhurna ilmu gugu ulah gengsi urang mah ulah gengsi da ilmu tah ngaranna ge da jajadian pangeran kabeh oge lain hinaeun sanes Kang nya pujieun we urang mah tak kitu euy sae Kang da sanajan bari kieu dewek henteu diangkat jadi senopati ai ka lapangan maka tegak kursi tara sok milu we neungeulan jelema hiji dua we mah hiji dua mah pihak musuh lain dina ngewa boga rasa tanggung jawab ieu mah meminimalisasi tensi kriminalitas nya pikeun memperkecil uang lingkup urang mah lain tak kitu da ai ditumpes maka kajahatan teh moal eueuh da jajadian anjeunna ngan urangna ulah ngewa wungkul bisi manehna ngalakukeun jahat teh bisi proses dek eling proses hirup nya Kang proses hirup atuh didoakeun cenah buru-buru areling heuh amin Kang amin pupeurieun dewek can pas elingna mudah-mudahan bener geus sugana panggil ya Kang gelar perang sinupit urang teh euy ayeuna Kang jeung Garuda Ngelayang wah tada teuing tandingna eta Dorna jeung muridna dahsyat we perang teh Kang dahsyat ieu dahsyatnya perang teh
di belah kaler di pihak Kurawa teh nyata Buris Rawa Kang ayeuna lawana di pihak urang nyaeta Raden Padmanegara Setiaki eta sarua di penek tengah Senopati Juragan Arjuna Senopati Alit-alit Kenca Katuhu Dresda Jumena leres sareng Sirikani Milu Milu eta pejuang eta Gusti Sirikani sanajan bari istri kumaha Kang eta nyawan berjuang eta tega ngorbankeun dirina hayang hancur medan tempur perlayaan di medan Danalaga eta wilujeng kaum ibu berjuang teh bener moh ta eta meureunnan di mana istri milu tanggung jawab kana kepentingan boh negara boh bangsa ieu disebut Eman Sulaiman emansipasi eta naon emansipasi lain emansipasi emansipasi hor geus digenti nah geus kamari bener dijadikeun ge alhamdulillah euy aya sesepuh TVRI di Jakarta Bapak direkturna nuhun kalungguhan ya Kang atuh cenah ieu di TVRI Bandung urang teh sasatna bubuka dina Festival Wayang Golek sa-Jawa Barat kan bayang ya Kang gawe bareng nyaeta Pepadi Jawa Barat sareng TVRI Jawa Barat TVRI Jawa Barat gawitan kaping enjingnya 25 enjing Kang ngawilujengkeun ka barudak anu jadi pamilon pek cing aralus ngiring tanang barudak pake kasempetan ayana ayeuna festival teh sok digawe palus-alus palus-alus tararandang kayaknya kesempetan ieu teh budaya urang keur urang hak urang wajib dimulai ku urang tadi oge pan Bapak Gubernur teh kitu pan martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana bener mun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana eta Kang da kitu sagala atuh sugane engke patanang-patanang teh anu hasil menang kadeudeuh ti Bapak Gubernur tenan laras Kang boh ka TVRI ieu Jawa Barat boh ka Pepadi boh ka para dalang nya tenan ta urang teh sararea para dalang teh kudu sanggup magelarkeun wayang salaku media nepikeun aspirasi rakyat ka pemerintah nepikeun program pemerintah ka masyarakat urang teh seolah-olah dalang teh fasilitator bener da kitu sok sararea ngan omat eta hate ulah goreng ulah kiruh hate teh saur Bapak Sidik Amin teh artinya ti pajagalan kumaha Kang qad aflaha man jakaha anu katepi ku dewek da dewek bejana ti dinya kumaha artina teh bagja pisan keur jelema anu geus bisa nyucikeun hatena ngabersihkeun hatena bener ditemak deui ku salah sawios hadis kumaha khairunas anfa'u minanas kumaha teh jadi panghade-hadena jelema anu aya gunana keur ka jelema deui eta bener tak kitu euy saling we dina waktu ini eta Kang salin hampura salin alhamdulillah wa syukrulillah mudah-mudahan bae barudak lancar dina enggoning jadi pamilon amin aya 20 leuwihnya 20 langkung pamilon 20 langkung pek didoakeun atuh ka para yuri wilujeng para yuri kulan ketua Pepadi oge Bapak Caca Pak Caca urukan Pak Kang Uu ka dieu Pak Uu ka dieu atuh cenah Bapak Wali Kota Bandung Bapak Dada Rosada didoakeun cing panjang yuswana jeung panjang jabatanana amin Kang amin cing nereke jabatanana amin sugane anu nyaah kana seni teh ka urang Kang Uu Kang Dada oge nya merhatikeun ke seni teh mudah-mudahan we panjang yuswanya amin Kang amin da kitu euy kade sanajan ayeuna kaayaan keur perang ieu di kemah-kemah mikeun runtah ulah di mana wae ulah di mana sokna urang mah daya tempatna bisi mikeun kuntung tak komo eta kuntung teh kadupak angin anu hurung keneh asup ka kemah bisa kahuruan jelegu rek kahuruan pan rugi mun di kota Bandung teh mameureunnan ciptakeun kota anu bersih anu nyaman berhijau urukan teh berhijau komo deui pan ke 2011 mah urang teh jadi tuan rumah festival wayang sa Indonesia wah hebat wah di dieu Kang beres hebat
komodi kapan kesenian wayang teh di Indonesia geus diakui ku dunia ku UNESCO aya sumbangan pan satahun sakali mah keur wayang sa Indonesia sanajan bari dewek can narima mun bae teh di mana nyangsangna cara cair gini kan keurang heeh da eta we cekolot cenah masyarakat Indonesia kumaha Kang kabeh ti mimiti pamimpin nepi ka rakyatna kudu mararani di pancuran Talaga Arum. Aduh, na kumaha teh hartosna Kang? Meureun kulantaran kaayaan loba kajadian kieu teh kulantaran urang teh cadu mandi. Cadu mandi eta mah di mana? Heh? Naon sababna henteu mararani sabab eta pancuranna loba nu menet. Na menet da eta jadi teu ngocor. Teu ngocor, teu nyalur. Nah, jadi mah teu bisa mandi. Kadang-kadang raskin oge dibagikeun teh ka barayana we wungkul kana wawuh. Heeh. Tah ieu teh seolah-olah dipenet ieu teh rezeki ti luhur ke rakyat teh. Can BL. Loba dipengkolkeun. Can BLT di parnet mah. Can BLT ti ditu mah mulus datang ka handap rada lieur. Rada disebitan. Heeh. Urangna cing gablek pucus deui. Kumaha Dibere gas dijual deui. Wah, geus serba salah hirup teh di dunya. Serba salah Kang. Hah? Diperhatikan ku pemerintahan teh dijual gitu kan. Hah, rupa-rupa. Hah? Aing geus dijual inget deui kana gas teh meuli deui. Sikeneh urang pan ayeuna nya. Eta naon kamari teh? Pesta demokrasi. Tingkat legislatif Kang. Legislatif ngadoakeun kanu tos jara radi. Bener. Kanu acan atukeun ada tahun engke ge aya deui. Aya deui. Tingkatkeun ilmu, tingkatkeun pengetahuan kumaha carana. Bener. Hah? Heuh doakeun kanu marareunang teh kanu parantos mareunang gitu. Doakeun ulah cara anu geus-geus. Jadi dibeurit ulah nu geus. Lain ai kabeh mah ngan aya. Aya oknum. Di antarana oknum-oknum da di dunya mah kitu wae euy. Dina sagala rupa pasoalan oge aya oknumna. Hah? Oknum wakil rakyat. Tadi dia perlu disterilkeun teh. Bener. Hah? Ngan aduh aing mun asa rawing ceuli. Wah, asa kapentar gelap Akang. Eta tukang mariksa, tukang newakan korupsi ayeuna terlibat di maehan batur. Meni asa kulebar Kang. Kacida atuh ke bangsa urang ayeuna. Nah rupa-rupa Kang. Nu mata kanu geus doakeun ulah cara anu geus sawareh mah geuningan ngantor oge ning ka DPR teh satahun sakali datangna oge. Aya teh ai gaji pada gemleng Heeh. Aya teh jelema nu kitu, gaji we. Da sarua jeung korupsi teh teh. Sarua. Ai gawe eueuh. Aya digawe nunutan geuningan. Aya oge geuning aya rapat-rapat atawa sidang paripurna teh ngadaon hees ini ngacai. Ngacai. Na rakyat teh rek ngawakilkeun ngacai. Hah? Rek rees mah geus rimahnya Kang bener. Heeh, alah. Heeh kitu teh euy ti deweknya. Nuhun Kang ah. Sing inget nilai-nilai juang teh urang gedurkeun deui dina dada teh. Sing nyangkaru. Sing era ku para pejuang urang dina mangsa nyokot kemerdekaan tina tangan jajahan. Bener eta Kang. Lain ngarebut nyokot. Nyokot lain. Urang nu direbut mah. Bener. Ku penjajah bener. Urang nu Toh pati jiwa raga heh nyawa kadiekeun kasalamatan negara jeung bangsa saur Gusti Batara Kresna tadi. Kumaha Kang? Heuh nilai juang teh di dinya gedurkeun. Ta bejuang dina alam merdeka mah engke kumayar pajak oge eta teh pejuang. Pejuang. Daek bebersih oge eta teh pejuang. Sami. Hartina ngeusi kemerdekaan. Bener. Lain perang wae bajuang teh heuh. Bener. Lain perang da urang mah Nempo runtah di kota teh meni kesal sanajan keur numpak mobil eureun. eureun. Gitu cokot runtah teh tunda dina tempatna. Da berjuang di alam merdeka urang mah ayeuna mah. Da baheula mah baheula heueuh eta beunang teh ku penjajah eta pejuang urang blus kana obag ngararingku ka dina obag. Obag. Nya jadi tahanan politik jadi salangsara. Salangsara. Jegur merdeka. Alhamdulillah. Penjajah bisa kausir. Kausir. Eta pejuang urang anu dihukum anu dipangbuyan kala luar. Bararegang tapi pada ngahormat. Jadikeun pejabat baheula mah teu. Teu da tina berjuang. Baheula mah da dibui heula jadi pejabat teh ayeuna mah jadi pejabat heula tuluy dibui. Dibui. Panti balik teh.
lebar heuh. Datang ngerasa berjuang itu tadi. Heuh aya teh jelema nu kitu aya. Henteu ai kabeh mah. Cenah kumaha cepos yang ngomong teh muni kaluwihan teuing kumaha lamun aya nu kasinggung. Sabodo teuing tong bodo kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing teh mah. Heuh. Ulah tarik teuing bisa anu maehan lain naon. Naon? Ulah tarik teuing nyarita teh bisa anu newak, kulit dipaehan akang rek ka mana da abdi butuh keneh ku akang teh. Oh dewek ku si anu maehan. Heeh. Atau ngarepotkeun kitu da teu dipaehan ku sia ge bakal modar aing mah. Lain mang power gede kan. Heeh. Alah. Ya. Kang. Alhamdulillah deuleu duh. Oh, rempek Kang. Bagja teuing. Para dalang kadarieun bade tanang teh Kang. Para dalang aya. Oh iya, bro. Yuri. Yuri. Aduh, kulawarga besar Pepadi Kabupaten Jawa Barat. Nuhun anu ti Jakarta ge aya Pepadi ti Jakarta di pusat. Alhamdulillah tah kieu kitu. Nu matak ulah di Pararanat oge rezeki keur seniman anu dihandap teh kieu ye. Sing aya khawatir gitu. Sing aya khawatir. Heeh. Bener Kang. Ulah seueuh sorangan hirup teh. Ulah boncenang sorangan. Da eta atuh da aing geus narima duit aing teu percayana teh di dinya teh lah. Loba suksok. Loba dinya teu percayana teh aing geus aya duit gerata sok sewang-sewang kitu teh. Masing-masing tara inget ge mah. Ai digawe bejuang kudu babarengan ai datang duit geura sewang-sewang jara rumput. Eta kitu ai can datang duit sararea teh teh. Kudu kana moal ngait kana ti koro mun nya. Pasti. Diparabkeun teh ka anak pamajikanana teh duit ladang basila sarua we jeung diracun teh anak pamajikan teh. Sarua jeung di baruang Kang. Sarua jeung di baruang. Nu matak mi HP euy teu samat aya nu heuh kitu sate dumeh we aing tereh paeh. Ulah. Mu kejung tereh paeh segala. Ieu karunya si Asep Sunandar geus kolot. Atukeun bae 20. Garepek pikir ku si leuing. Ai paeh mah bakat. Geus 54 tahun bayangkeun umurna sakedeung deui. Ya, lamun umurna 200 tahun kali sabarap tahun deui geus. eta sing panjangnya Kang. Pinter gitu.